Ji, kurang boga pertanyaan yang mana? Pasti mau bisa ngajawab sih. Sok naon? Lamun misalkan maneh adus ku cai bersih sah teh eta. Henteu atuh Bray, sok ka mana wae maneh mari nanya teh. Tah iya nya. Jelema anu tara ngaji jadi apal. Anjeung ye, moal bisa Bray. Mau bisa di belah mana sih teh? Eta adus ku cai bersih, moal bisa moal. Ji, maneh arek hudu, arek adus, arek mandi, nya ku cai bersih atuh moal mungkin ku cai kotor. Si anjing maneh mah ka mana wae? Ya Bray, erek mandina kumaha, erek wuduna kumaha, erek adusna kumaha eta ku cai bersih moal bisa, moal. Nya atuh digunakan sebagai semestinya Ji, ku cai bersih. Erek ngagunakeun kumaha da moal bisa ku cai bersih mah. Nya banyurkeun atuh. Erek ngabanyurkeun kumaha eta ku cai bersih moal bisa. Lah, cuma aneh, ai kitu maneh lamun misal bebersih ku cai naon. Si anjing make nanyanya biasa, wae make nanya ku cai naon. Ih, da atuh da nyebutkeun ku cai bersih. Maneh teu bisa. mananya anak kieu. Ji, mun misalkeun maneh adus ku cai bersih meunang teu nya teu meunang. Teu meunangna belah Kan mana? caina oge bersih. Mana-mana anu bersih mah berarti eueuh. Bersih, berarti caina eueuh. Hese ngomong jeung balukang nangka mah nya. Natak mikir teu pake otak. Bersih teh herang. Beda deui herang mah nya bersih mah berarti eueuh caina. Serba salah anjing. Geus aing jadi ucing. Goblok.